Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Mugia sadayana sehat walafiatnya. Alhamdulillah patepang deui sareng Ibu Rince di pangajaran basa Sunda. Hayu urang sasarengan diajar dina pangajaran carpon atanapi carita pondok. Naon anu dimaksud carpon teh? Carita pondok atawa carpon nyaeta karangan dina wangun lancaran atawa prosa anu ukuranana pondok. Carpon jeung novel kaasup karya sastra modern, sedangkan dongeng jeung wayang kaasup karya sastra buhun atawa heubeul. Biasana jalan carita dina carpon umumna sajalur henteu pajurawet. Latar kajadianna digambarkeun saeutik pisan. Waktu kajadianana oge sok sakedeung. Biasana ngan sapoe atawa 2 poe. Palakuna oge ngan saeutik tararea. Kulantaran pondok, carpon umumna osok dimuat dina koran atawa majalah. Naon wae ciri-ciri carita pondok teh? Biasana jalan carita sajalur, henteu maju mundur, henteu pakurawet, jeung henteu bulak-balik. Anu kadua, latar kajadianana digambarkeun saeutik pisan. Misalna, carita anu dicaritakeun ngan ukur hiji tempat. Ciri anu katilu, waktu kajadianana sakedeung atawa pondok. Misalna ngan sapoe atawa 2 poe. Ciri anu kaopat, palakuna saeutik mung ukur saurang atawa 2 urang. Henteu dicaritakeun sakampung atawa sadesa. Tah ayeuna mah hidep tos terang naon wae ciri-ciri nu aya di carpon teh. Ayeuna urang teras wae ka unsur-unsur carita pondok. Naon wae nu aya dina unsur-unsur carita pondok teh? Tema mangrupakeun gagasan atawa pikiran atawa ide utama anu ditepikeun ku pangarang dina eusi carita pondok. Nu kadua, palaku nyaeta tokoh atawa jalma anu ngalalakon atawa nu dilalakonkeun dina carita. Anu katilu, latar mangrupakeun waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dinu carita pondok eta. Anu kaopat nyaeta galur. Galur jalanna atawa runtuyan kajadian. Galur dibagi 3. Aya galur maju, galur mundur, jeung galur campuran. Galur maju nyaeta galur nu jalan caritana maju. Galur mundur, galur nu jalan caritana mundur. Upami galur campuran nyaeta biasana galur caritana bisa maju mundur atawa mundur maju. Amanat nyaeta hal anu bisa dilenyepan tina eusi carita kudu maca. Amanat mangrupakeun peseun atawa nasehat anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca carita. Tah eta mangrupakeun unsur-unsur dina carita pondok. Tong hilap materi anu didugikeun dinten ayeuna ku hidep catet dinu buku mata pelajaran. Alhamdulillah, pangajaran basa Sunda parantos rengse. Insyaallah patepang deui minggon payunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.